tengah dipikir sebenarnya ya pokoknya jangan awak sebagai teguran dari hati Allah asal menimpang itu ikut nauzubillah summa nauzubillah ajib dohir pada tepek tuan bubarna ngan bola itu kan orang nyager keteguran saya yakin anu ngadamakeun urang teh Allah Subhanahu wa taala tapi da karasa urang teh cager teh geus minum buah tapi jika Allah Muhammad ya jadi lieu tapi na cager jadi lieu deui sok dipikiran teh dari ilmu pikir dia mah ilmu damai ilmu damai so maka dina saya berpikir dina tarekat mah di paparinan ku Allah makin mikir dohir tapi leumpakeun hate urang hate paling belum mikir tak ngomong hati urang mah tinggal ayeuna yakin pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala jadi ruhani mah ngabandungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ari jasa mah ngagerakeun pagawean urang itu nu dikersakeun ku Allah maka katingal itu jasa kupanon mah sampean urang bisa lengkana tetapi ku hati yakin ieu teh kersana Allah berai dia mah ieu cek hakikat teuleut sebenarnya itu bisa nu aya apa Allah dina jero suburan samudaya eta mah dikumpulkan ku Allah saena tarekat hakikat muncul kayak matakan tersebut Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah teh eta ya insyaallah mudah-mudahan urang dilebetkeun ya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulungan ku Allah kalangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bil ikhtiar menyambut ikhtiar anil ubat tina pirang-pirang abdi Allah terburu gerah ya akan begitu urangnya di paparinan sapari ngaji ilmu hikam pak kesan ada ilmu hikam dengan sok ngedulkeun karena kasar jadi mengaji ilmu hikam ngedul karena digawean sebab pernah ningali nu aringit ngaji hikam jadi gara-gara itu maka kan kurang terapik nangis di zaman bakal kami ngaji nu ngaji hikam perlu ketemu di kami kebaik kemenang hasil yang penting ketahuan itu kurang capek-capek itu hasil dan sebab meninggal saya atau tapi nu lebih parah nama di mana nu ngaji hikam komukan kita meninggalkan sholat siksaan ada justru mengaji hikam mengaji hakikat itu lebih ketolkan sholat dekat Rasul itu nyatakan dan Rasul maklum Raja Nawawi Raja Nabi wali ayat Nabi 40 yang dekat Rasul jika cek akan terpanggil siap ke surga ribuan keren ngaji tauhid sedikit segera sholat ini tidak cuma makan cuma ulama cuma terpoin cuma kurang menekoi satu ini kosong jadi baik poin satu mulai cuma satuan tengok ada ngeloprak tengok berapa sahabat raka kumpul ngobrol lagi ibarat sholat kali terjadi saya ngomong berbagi ilmu gitu banyak tinggal sholat dalam patar urang ya kasih patar sebaliknya di yang Allah sholat kita tinggal di nadoi tinggal ikut sholat ya bagus jadi ya jadi keanehan malah ini ngali batur itu sebenarnya buat kita hakikat bersolat dan hakikat sih kerkitu mengenai diberi tak berapa sih ada karena mananya soksi
laksanakeun perintah Allah dina salaya atau kakantur ruhsokna teu aya dalil kedahuran ninggalkeun sabari kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa teu puasa ada mulai puasa itu puasa hati. Puasa hati ngomongna itu jam salat geus dahar barang. Luhur ayeuna jam 11 geus tuang puasa bari Nabi kita kabatu. Nah, bulan puasa teh dahar. Ulang berpuasa hati sebagai bosan puasa itu. Astagfirullah. Juri dari jero. Soke madokir juri dekat sini itu mangnya takatu udah dekat kehalusan nanti buka gorengan. Goreng nanti geningan ditutup walau tidak asa goreng malah jadi asa halus. Ada juri kan.